Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nairalena Sumantri ti kelas 10 MIPA 5 bade ngadongeng si kancil jeung buaya. Dina hiji poe aya si kancil. Satu nu dianggap pinter eta teh keur lelempangan di sisi leuweung. Manehna keur neangan walungan kusabab cuaca poe ayeuna teh panas kacidaan. Si kancil neangan cai keur nginum kusabab ngerasa aus. Teu lila kaparengan di sisi leuweung teh manehna nempo aya walungan anu caina rada kiruh. Si kancil nyamperkeun sarta nginum caina eta. Sanggeus si kancil nginum, aya anu nyuara dina jero beutengna. Kruk kruk kruk. Wah, rupana si kancil ayeuna tos mulai kalaparan. Si kancil ngadayangkeun nikmatna lamun ada kadaharan kabeukina nyaeta bonteng. Nanging kebon bonteng eta aya di pentas walungan. Kumaha cara nyebrangna nya kuring teh? Cek si kancil bari mikiran sacarana sakedeng. Teu kungsi lila si kancil boga ide. Bari ajal-ajalan si kancil kegirangan terus bari ngajerowok. Heh, eta buaya. Hayu buru keluar. Kuring boga kadaharan jeung maneh. Cek si kancil ka buaya-buaya anu kabeneran loba cicing di walungan eta teh. Sakali deui si kancil ngageroan. Buaya, buru keluar. Hoyong daging seger henteu. Teu lami saterusna aya hiji buaya kaluar ti dina jero cai. Bruar, saha anu gogorowok gandeng berang-berang kieu? Ngaganggu kuring sore bae. Buar, pamingping buaya datang. Heh kancil, cicing maneh. Lamun henteu cicing, ku urang daang maneh. Cek buaya kadua anu kaluar barengan. Wah, alus maraneh kaluar euy. Mana deui buaya nu lainna? Tembal si kancil saterusna. Lamun maneh ngan duaan, sakadaangna bakal moal beak. Jadi buru gerak keluar kabeh. Cek si kancil bari ngajerowok deui. Aya naon kancil sabenerna ieu? Hayu geura omongkeun, cek si buaya teh. Kieu yeuh buaya, hapunteun lamun kuring ngaganggu sore maneh. Soalna kuring rek babagi daging seger pikeun maraneh nu aya di walungan ieu. Ku kituna buru gerak kaluarkeun sakabeh baturan maneh jeung ngabeakeun daging-daging seger ieu. Ngadenge arek dibagikeun daging seger teu kungsi lila eta buaya geura giru ngageroan babaturan supaya keluar kabeh. Heh babaturan kabeh aya daging gratis yeuh. Hayu urang keluar, cek pemimpin buaya mikeun komando nu tegas kanu buaya sajen. Teu sabaraha lami tos mulai keluar eta buaya-buaya tina jero cai teh. Nah, ayeuna kuring kedah ngitung ti heula aya sabaraha buaya-buaya nu hadir teh. Hayu maraneh para buaya geura ngajajar heula tepi ka sisi walungan palih ditutuh. Engke kuring itung hiji-hiji. Cek si kancil bari rada serius ngomongna. Teu mikir panjang si buaya-buaya eta geura giro nyokot posisi masing-masing. Buaya-buaya mulai ngejajar tepi ka sisi walungan seberang nyieun sapertos jembatan. Oke, ayeuna kuring langsung mulai ngitung nya, cek si kancil bari mulai ngajalan ka tanggong buaya. 1, 2, 3, sabari terus ngajalan tanggong buaya anu hiji ka buaya lainna. Dugi akhirna si kancil nepi ke pentas walungan. Bari ngomong dina jero hatena, gampang geuningan euy. Dugi di pentas walungan, si kancil ngomong ka buaya-buaya, heh buaya-buaya, sabenerna teh teu aya daging seger anu rek dibagikeun. Kan geus katempo kuring teh teu mawa nanaon. Kuring mah ngan saukur hayang mentas walungan hungkul weh. Da kuring ge lapar euy. Cek si kancil teh bari sira-seri. Sakabeh buaya anu aya di dinya atuh meureun kesel kusabab ngerasa ditipu ku si kancil. Hah, awas maneh kancil, mun kapanggih deui beak maneh. Teu mikir panjang si kancil lumpat ngiles asup ka jero tatangkolan nuju kebon patani keur ngala bonteng nu jadi kabeukina. Sakian ngadongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.